Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para wargi, para penonton, para jamaah online di Majelis Taklim Sukalillah di channelna Sukalillah multi channel. Sukalillah teh nami Majelis Taklim Sukalillah, jadi channelna Sukalillah multi channel. Non disebut multi segala aya dina Sukalillah multi channel, hiburan, bang brong, ngaji, segala rupi kegiatan wae di Majelis Taklim sabagiana aya di Sukalillah multi channel. Para wargi sadayana dina video ieu urang lajeng kana pasal anu ka-23 nya. 23. Pasal ka-33 nyaeta ngabahas pasal anu ngabahas tentang salam nya, tentang salam dina panutup salat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal aqalus salami, ari pangsaeutikna maca salam assalamualaikum, eta lapad assalamualaikum. Dina salam panutup salat disebut salamna nyaeta disebut salam teh musama bitahlil. Salam di dia sok disebut bitahlil. Disebut bitahlil teh naon? Batas halal, batas haramna takbiratul ihram. Akan saur Kangjeng Nabi, miftahus sholati al wudu wa tahrimuha at takbir wa tahliluha at taslim. Pembukaan salat teh nyaeta wudu, sedangkan batas haramna salat nyaeta takbiratul ihram, batas halalna salat teh baca salam. Nu diriwayatkeun ku Imam Abu Daud wa Tirmidzi. Dibuka ku wudu, dibatasi ku tahrim, batas haram teh. Jadi nu halal jadi haram, ku takbir, tuluy ditahlil, dihalalkeun deui ku salam. Jadi bahasa pondok nama salam teh ngabatalkeun salat gitu. Nah, matak disebut tahlil, ngahalalkeun nu tadina diharamkeun dina salat, sabada salama dihalalkeun deui. Nah, aqallu salami assalamualaikum. Pangsaeutikna maca salam dina waktu urang nutup salat teh lapad assalamualaikum. Tasdidus salami alasin, dengan ari tasdidna lapad assalam teh nyaeta luhureun sin assalamualaikum. Sunat kumaha dina assalamualaikum teh warahmatullah. Nah, wa akmaluhu, sedangkan ai kasampurnaanana ieu kan ukuran aqallu pangsaeutikna. Tah kasampurnaanna mah assalamualaikum warahmatullah gitu. Walatusanu wa barakatuhu, teu disunatkeun ditambahan ku kalimat wa barakatuhu. Jadi cekap nyampurnakeun nama assalamualaikum, nu mana tasdidna teh ngan hiji nyaeta luhureun sin. Nah, sabada urang maca salam berarti didinya nu kahiji. Sabada urang maca salam anu kahiji tah didinya salat geus batal. Itu salat geus batal. Nu kadua nama eta mah sunatnya. Liu coplok Ta para wargi sadayana eta seputar salam. Jadi ponok pasalna, tapi di dia ya paraun teh hiji cabang yusanu aya jisla ba'da sholati. Jadi disunatkeun diuk sabada salat. Urang teh diuk ulah wakat cengkat sabada awe salam teh disunatkeun naon
ngadatangkeun dzikir jeung doa anu kawarid. Kawarid teh dzikir jeung doa anu kaluarna ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutna kawarid nya. Tah naon disunatkeun teh mana doa atau dzikir anu disunatkeun kawarid ti Kangjeng Nabi teh jeung naon pangna urang disunatkeun wali ana doa mustajabun ba'da salat. Doa anu ditampi ku Allah teh doa anu dilaksanakeun sabada salat. Tah wirid jeung doana naon? Nah aya Kangjeng Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam bida salima minas sholati qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tah tos dicatet bisi aya anu peryogi mangga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta doana. Terus deui Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la roda lima qadaita wa la yanfa'u da jadi mingkal jad. Ieu pamakurang disunakeun teu aya di pangeran kajaba Allah bari sahiji Allah, teu aya nu ngarencangan pikeun Allah. Kagungan Allah karajaan, kagungan Allah sadaya puji hirup maut naoge jeung Allah kawasa kana setiap perkara. Teras Allahumma la mania lima ataita, ya Allah moal aya anu bisa jegah lamun Allah geus mere. Wala mu'ti lima mana tak jeung moal aya anu bisa mere lamun ku Allah tos dicegah. Wala roda lima qadaita jeung moal aya anu bisa nolak perkara anu dipastikeun ku Allah. Wala yanfa'u da jadi minkal jad jeung moal manfaat sagala rupa anu ngabogaan kesungguhan kajabati Allah nya. Ieu ikrar urang sadaya ta ieu ikrar urang sagala rupina bahwa ti Allah ku Allah ka Allah deui nganyatakeun dina sabada salat. Ieu doa anu kawarid ku urang kudu dibaca, disunatkeun dibaca tiap ba'da salat sakali-sakali ke tilu kali ke kumaha imkana. Makan Kangjeng Nabi namahan deui saha jalma anu maca di sabadana salat muji ka Allah hamdalah 33 tuluy takbir 33 subhanallah 33 di subhanallah tuluy takbir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ditambahan la ilaha illallah nu tadi nu wahdahu la syarikalah eta 100 kali. Mangka saur Kangjeng Nabi eta jalma bakal dihampura dosana sanajan dosana eta sabudah lautan. Tak kitu para wargi sadayana ieu pasal anu ka-33 namahan urang saeutik-saeutik lamun ku urang erek dipake, lamun ku urang rek diamalkeun nu laleutik we heula. Tak kitu para wargi sadayana ieu pasal ka-33 ieu nyaritakeun tentang salam nyaeta pangsaeutikna aqallu salam assalamualaikum, kasampurnaan mah nyaeta assalamualaikum warahmatullahi wajibna anu mimiti. Tak kitu mudah-mudahan manfaat tiasa dimangertos ku para wargi sadayana. Tiasa like, share, atanapi komen lamun ceuk tema ieu video memang bermanfaat. Dilajeng kana video nu salajengna pasal ka-34 nyatana nyaritakeun tentang waktuna salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.